Spanyol baheula aya Raja Isabella. Pan Spanyol teh negara Islam. Mantak loba ulama jebolan Spanyol, orang Spanyol. Ketika raja tersebut ningali kebiadabanana, maka dibrondollah muslimin, tembakan. Ketika nunurut ka raja dicirian, etalah make kerucut, eta teh ditembak. Siapa yang ikut agama aku, nurut kepada aku, aturan-aturan aku, cek Isabella. Inilah tandanya di pakaian kopea eta. Kerucut, nah eta mah diamankan kunyana. Ieu mah yo anu tetep bae ka Allah, Kanjeng Nabi tembakan. Sabara puluh ribu, mungkin ratus ribu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masih keneh terusan ayatmu kamari, di mana kamari teh ahli sorga teh dibejaan ku malaikat. Wahai jelema nu iman, wahai jelema nu iman tur amal soleh, antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ulah asa-asa syuk geraka ditutuh sorga nu geus disadiakeun jang maneh jung gerak ulah di dari bae ribet. Gera berangkat mana pimpinan kapilah namana ieu itu ayat ai gara-gara benderana gara berangkat ayo geus berangkat kabeh ka sorga. Masyaallah dipimpin geus puguh ku Sidina Abu Bakar Siddiq, ku Sidina Umar, ku Sidina Utsman, ku Sidina Ali, Sidina Hamzah. Berbagai sahabat-sahabat kabeh berangkat mimpin para penganut-penganut. Dilanjutkan ku para kitu aulia-aulia Allah geus puguh al-aimatul arba'ah. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Berikut pengikutna berangkat ke surga. Jeung anu nuturkeun anu iman jeung amilus solihat tuluy ka belah diana ku para wali-wali sanga. Ayo terus wah cenah aing adena geus jarah. Baheula sia geus. Wah berarti aing teh ngeangan cenah bandarana. Salat henteu. Jarahna ge teu salat. Emang sia bisa teu salat gitu aing mah jarah ge neangan peperet. Sugan bae aya sakorsi. Kama lain zarah tanokasi dagang melalui zarah, dagang melalui umroh, dagang melalui haji, dagang tanokasi itu haji ulah itu sanung ulah pana tuh cenah kitu amat aing mah kitu bae da ieu teh kudu kubatu masalah we geus pokona teh mah dagang tah mantak balalangkrut ge boga pondoknya na aju ngadirikeun yayasan umroh bangkrut pondok sebab niatna ge lain deuk ngaluhurkeun agama dagang kabehan teu aya hiji dua nu bebeneran kula ieu deuk ka Mekah geus aya tu jamaahna mah lantaran ieu jamaah perlu pembimbingan besi salah toapna besi salah engke saina jeung sajabana. Kiai mah diberangkatkeun ku kula eta bae pangbimbingkeun nya. Oh tu teu nanaon geus kos kitu mah niatna karena Allah. Masalah tah kos kitu mah ngaji keneh. Aju ulah nanyakeun ieu sabaraha pina. Tah asal geus pi bae dagang ngaran. Asal geus pi bae dagang ngaran. Oh ulah nanya-nanyakeun kos kitu geus pokona bae ieu mah karunya ka masyarakat. Bisi teh jahoun ketoap batur maka kenca nyana kakatuhu tabrakan kan sai kudu mah disopah heula ka marwah nyana mah ti barwah ka dibabalik jadina bisi kos kitu doang. Ke bisi kieu deui di ditu naon jumroh batur mah di Aqobah wusto nyana mah asal eta lancuh bae jeger lain masjid emeng bisi kitu doang. Utak dituduhkeun ayo atuh gitu karena Allah masalah ngaji ngaran dah cik malaikat antil kumul jannatu surga. Wahai jelema nu iman tur amal soleh berangkat
surga nu bagian maneh geus jelas ditambahan deui ku kafir-kafir anu jatah surgana ku ari jelas-jelas moal kunyana diwariskeun ka maneh uristumuha dua urang boga tempat deui Masya Allah bokingan urang asli hiji jeung warisan ti kafir-kafir wah rajas waduh lamun teh mah satempat aya 70 widadari sedengkeun tempat ieu 70 kali 70 wah teu bisa ka mana gugulingan di susu widadari urang aduh Gusti Allah Masya Allah kuari mah ahli sorga geus cicing di sorga ahli neraka geus cicing di neraka geus masing-masing tempatna kuari mah malah sorga teh pernah dibukakeun ditinggalikeun ka ahli neraka tuh itu sorga teh tempat maneh nu sabenerna mah mun maneh iman jeung amal soleh kulantaran maneh teh iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Muhammad maka ieu tempat anu jang tata dina jang maneh kuari mah geus diwariskeun ka tatangga maneh duh geus minahin jasa pokona urang di sorga kuari mah urang sorga geus cicing di sorga urang neraka geus cicing di neraka maka kuari ahli sorga nanya ke ahli neraka wanada ashabul jannati ashaban nar ahli-ahli sorga teh menyeru ngagero ka ahli-ahli neraka lamun aya ahli sorga samiliar berarti samiliar ngagero kabeh ting paramat samiliar jelema hoi ahli neraka cengeng ujian pangang ceuli didinya teh lain kudu kabehan lantaran bahasana ge ashab teh jama kapanggih jeung jama aljam jama di mana muqabalah jeung jama iza kubila lil jami maka tusiat maknana tengke diwarna-warna dibagi-bagi carana mungkin kelompok itu ngomong ke ahli surga mungkin kelompok ieu ngomong ke ahli surga mungkin deui saurang-saurang yang ngomong ka jelema anu kunyana diwauhan keur di dunyana henteu lain bareng kabehan ngomong sakumaha abri kan jeung polisi lamun geus siap kabehan siap dan ngomong kabeh bareng teh aya kelompok itu kelompok ieu aya saurang-saurang nah ieu bahasana jama kapanggih jeung jama nada ashabul jamaah ashaban nar aljamu idza kubilat lil jami maka tuziat maknana engke bakal diwarna-warna berarti mungkin per kelompok mungkin perorangan nah bisa saurang kapanggih jeung saurang deui jelema ka sorga ku ari kapanggih jeung ahli neraka babaturanana Tedi sia di neraka aing di neraka Ted sia kunaon ieu di neraka kunaon pan sia keur ieu aduh jeung aing babaturan keur di dunia kok di neraka sih kredit ada geus puguh tabakan kos kitu tamata ieu mah jeung kafir baheula teh keur di dunia teh urang wau kasih engko material ko ahut eta tadina urang nyokot paralon kanyana nyokot kayu kanyana nyokot engsel kanyana bahkan sok ngobrol ai prak di akhiratna urang maka sorga si ahut maka neraka kok di neraka iya kenapa kau neraka ya nggak iman waduh kok aduh di neraka ya panas ya jangan ngomong aduh atau presiden Gus Dur kapanggih ke jeung presiden Clinton baheula kungsi ngobrol wauheunnya nama
jeung jos buket wan wauheun jeung jos bus engkekan Gus Dur ka sorga Clinton ka neraka jos bus ka neraka jeung berbagai-bagai nu ka neraka kafir kan disapa ku Gus Dur. Hai Clinton, dadah. Dadah. Sini. Come here. Ngobrolnya ada di dinya. Waduh tuh. Mari teruskan aing. Emang kau nak tuh bisa jing. Aduh, langsungnya jadi takut bagaimana kabarnya dan apa yang dilakukan. Aduh. Ngobrol, perorangan ngobrol. Urang ngobrol jeung sing kohahut, jeung si siang-siang malingseng ngobrol, jeung si tegwan ngobrol urang kabeh. Nah, jeung kafir-kafirnya geus jelas-jelas ahli neraka. Atau babaturan urang ngejawara tadi nyabu bae keur di dunia nanti. Waduh, teu eureun-eureun nya. Nyaho kaler kidulnya. Geus teu nyaho naon teu nyaho naon. Kasanga. Saya keur keur aya di langit aing. Di langit sabaraha di langit ka-7 aing keur di Sidratul Muntaha. Goblok nyabu bakos gitu tolol. Saya kapangi jeung saha? Waduh, kapangi jeung Gusti Allah. Tolol teh coba. Nu jamu mah bloon. Nu jamu mah kan lamun kuahang kadengena, ngadenge nyana mantes rajaban nyana asa ka langit. Ngadenge kitu Kangjeng Nabi kitu naon naik buruknya na asa naik buruk. Aing jeung Jibril naik buruk ya. Jibril urang mana bojong. Tolol taruh jabu. Gele mah kecil jabu. Mantap. Tambah ku ekstasi. Dicarekan geus seurinya. Syakaron. Tolol sia kikitlan we aing keur aya di sorga Firdaus. Waduh. Eta jelema nyabu teh kos kadari. Di Indonesia teh pohara. Lain bae masyarakat biasa, polisi, abri nyara rabu geus teh aneh. Deui cenah kieu ulah sok suuzon aing mandek suuzon bae. Kumaha lamun ditajakeun data lengkapna nyaho jasa aing. Ulah sok sombong ge sekali-sekali sombong. Kon kos nyahoeun jasa, makana kitu ge nyaho jasa. Abri nu mana moal bejakeun eta karak rahasia. Polisi mana eta karak rahasia. Lain apa polisi tangkrang gimana bae lo. DPR ge janya abu sarua bae. Sok sambarangan kiai aing ngomong teh abong letah henteu make tulang, cak satulangan letah aja henteu. Eta sasangeunana bae gue main bae aing menyaho. Sia teh lo boga ka nyaho. Sepira dagang toge itu sia mah. Emang kiai osok beberangkatan gitu tetep kudu beberangkatan nyaho mah. Nyaho jasa. Nyaho di mana kiai? Makana ceng. Dah ahli sorga nu geus aya di sorga berbagai kelompok berbagai perorangan kapanggih nyana jeung ahli neraka bahkan ngageruk. Weh Teddy. Weh kohahut. Waduh, kamu di neraka ya? Iya, nih. An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Nyata-nyata jelas-jelas. Kami ini telah ada di surga dan apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah, disampaikan dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para ulama-ulama. Ulama mengatakan bahwa siapa orang yang beriman, takwa, beramal soleh, nanti akan diberi kenikmatan yang hakiki. Telah nyata sekarang. Saya merasakan surga yang luar biasa. Apa yang dikatakan oleh para kiai-kiai, yang kebetulan kiainya juga bukan kiai Golkar. Kiai Golkar mah nggak tahu sekarang di mana itu kepalanya, nggak tahu saya. Ini mah kiai yang asli. Ya dia pernah menyatakan bahwa siapa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, beramal saleh, akan diberi kenikmatan yang hakiki, surga. Saya telah menemukan.
qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Mantap bener. Bukan sekedar mantap, mantap. Ada apa sih itu di sana itu? Wah, tete banyak bener tete. Berbagai potongan semua. Udah pokoknya enak sekali dah. Buah-buahan banyak di sana, kendaraan luar biasa. Oh, pokoknya mah pengen minum, kita pengen air apa juga ada. Yang namanya bir Manson itu mah kecil. Oh, di sana di surga yang saya rasakan luar biasa banyaknya. Wah, pokoknya mah susah nyeritain jah. Sebab apa? Dulu kan Kiai mengatakan kalau Muludan Rajaban, dia selalu mengatakan siapa orang yang beriman dan beramal soleh, surga bagiannya. Di sana akan menemukan kenikmatan yang hakiki. Saya sekarang sudah merasakan qad wajadna alaih. Saya telah merasakan ma wa'ada rabbuna haqqan, nyata-nyata. Yang mau saya tanyakan, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah engkau juga menemukan apa yang telah dijanjikan oleh Allah, oleh Tuhan, bahwa setiap orang yang tidak iman, tidak beramal soleh akan masuk ke neraka? Ini sudah menjadi kenyataan apa enggak? Nyana ngomong kolu naam. Apa yang engkau telah tanyakan tadi, bahwa kenikmatan yang hakiki bagi orang-orang yang masuk surga engkau telah merasakan. Kami pun telah dijanjikan oleh Allah dulu waktu di dunia. Kami telah mendengarkan para kiai ceramah, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad, itu nanti akan diberi surga. Kebalikannya, ketika tidak beriman dan tidak beramal soleh akan dimasukkan ke neraka. Jelas kami sekarang telah ada di desa neraka. Oh, kamu udah di desa neraka? Iya. KTP-nya nomor berapa sih? Jangan ngomong KTP, gue panas nih. Saya di neraka. Kenyataannya sekarang telah ada jelas. Ucapan-ucapan para kiai dulu mengatakan orang yang tidak beriman dan beramal soleh akan masuk neraka. Saya sekarang lagi di kulub-kulub. Apa itu kulub? Itu yang gelotrok-gelotrok gitu. Masya Allah. Aing pohoan bahasa Melayu. Sika nyawan ku bupati aing diondang teh yang poho tambah poho. Maka geus jelaslah ahli sorga nyaritakeun kanikmatan anu dirasakeun di sorga. Kitu keneh pertanyaan jang ahli neraka. Ku ahli neraka dijawab muhun, jelas jasa geus kapanggih ku ari maka nyeri siksa nu aya di neraka teu bohong. Fa'adzana mu'adzinum bainahum al-la'natullahi 'ala zalimin. Maka tidinyalah begitu aya ucapan antara ahli sorga jeung ahli neraka. Silih tanya silih jawab, celengkeung aya malaikat nyarita. Fa'adzana mu'adzinun ayanada munadin bainahum. Malaikat nyarita, wahai ahli surga, wahai ahli neraka, perlu diketahui al-la'natullahi 'ala zalim. Laknat Allah, siksa Allah ditimpakan, dirasakan, diberatkan ala zalimina, untuk orang-orang yang zalim. Tinggal ngahep-hep bae ahli neraka. Di neraka ngadengikeun omongan malaikat. Nu mana nu zalim teh? Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Jelema-jelema anu menang laknat Allah nu ditibakeun diberatkeun ka jelema nu zalim teh. Ieu jelema nu zalim teh waktu di duniana. Alladzina nyaeta jelema-jelema yasudduna nasa an sabilillah, anu nahan ngalarang manusia tina jalan ka Allah.
nyanana geus teu daek iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah di samping eta ngahalangan deui kanundek iman. Aya sekelompok manusia Kristen agamana anak nama hendak asup Islam disiksa kunyana. Ieulah jelema alladzina yasudduna an sabilillah. Awas kamu masuk Islam, akan saya siksa kamu. Tidak lihat kamu nih bapak dilihat nih, mamahmu lihat mamahmu. Kita udah kadung nyembah ke Yesus Kristus. Dia itu Tuhan. Dia dilahirkan di Yerusalem. Dia Tuhan itu. Kamu jangan sampai salah. Pak, itu Tuhan dilahirkan di Yerusalem. Sebelum dia lahir siapa sih Tuhannya? Jangan ngomong gitu lu. Gua malu ntar. Pokoknya Tuhan aja itu dia. Ya kan dia dilahirkan dulu 25 Desember. Walaupun itu kan dimasalahkan oleh Paus Benediktus. Dia menyatakan karena dia sudah masuk Islam. Sebab dia adalah meneliti bahwa menurut Paus bohong itu. Bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Itu bohong. Saya sudah teliti. Dari kebohongan itulah maka saya masuk Islam. Yesus itu bohong. Eta Paus ngomong setelah masuk Islam. Paus Yohanes Paulus pun mengatakan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dituhankan sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal. Saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bohong itu Yesus. Yohanes Paulus nanya, naritakeun kebohongan Yesus Kristus. Nu kuari makana ditahan ge. Paus Benediktus eta karena menyatakan kebohongan Yesus Kristus. Nah, saya mau masuk Islam aja Pak ya. Jangan! Da kadong, tahu kadong lu. Itu bahasa Cengkareng tuh. Da kadong lu, Tuhan kamu itu Yesus. Dia dilahirkan di Yerusalem. Iya. Itu Tuhan. Tuhan, sepakat semua orang. Jadi dulu itu mengadakan konferensi bahwa dia adalah Tuhan. Jadi eta nyieun Tuhan teh konferensi muncak urang mah di MPR gitu. Blonnya. Blon. Jadi eta benang ngajukeun masyarakat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu sebelum lahir siapa Tuhan, jangan ngomong gitu lu. Gua susah kalau gitu tuh. Susah gua juga. Gua juga gak tahu itu sebelum Yesus Tuhan itu siapa, enggak tahu. Katanya si Allah. Tolol tuh coba ya. Tapi lu kalau coba-coba lu keluar dari Islam, lu gua siksa lu. Lu kan anak gua siksa dah. Pokoknya mah kalau enggak kasih makan, enggak sama sekali. Kalau suruh makan, makan terus lu. Sampai mejen lu. Apa itu mejen? Nah, itu bahasa orang pondok mejen tuh. Enggak tahu kamu mejen. Itu bahasa pangjore-jorena bahasa mejen. Di dunia enggak bahasa mejen eueuh. Masya Allah, tapi tetap baik hidayah mah datang, hidayatul khalqi, hidayatul irsyad, hidayatul taufik. Allah nu bogana kajen teuing di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga nu kafir, wayah datang mah hidayah Islam baik. Boro-boro eta deui, ieu nomor 1 di dunia ngaranna ge Paus. Eta makan imamna Kristen mah, tapi tetap baik wayah hidayah nyulusup mah ku Gusti Allah. Iman mahal iman mah, tapi kadang murah. Anak Ki Haji urang Bitung cuman sekolah doang di Semarang, balik ka dieu asup Kristen. Murikak bulu urang mah. Aya deui jelema ka Yogyakarta kuliah bebenean nyana jeung Kristen, balik hanya setahun ka lemburna, menta ka bapana ditikakeun jeung Kristen. Eta mah no Kristen, tah mah Kristen masa no kudu kawin jeung Kristen. Ji, puguku lagi geus asup Kristen. Nauzubillah min zalik. Mahal, murah, hidayah Allah nu ngatur. Ya Allah, ya Rabbi. Lamun urang nyaritakeun hidayah Gusti Allah nu agung, Abu Jahal kurang kumaha pinterna. Mamang ka Kangjeng Nabi tapi tetep bae teu iman ka Kangjeng Nabi. Ya Allah, ya Rabbi. Tetapi Ki Umer anak bangsawan, jeung jelema anu hebat luar biasa, kaya raya nya nama, pakaianna ge mun kuari mah puluhan juta, tetapi dibere hidayah ku Gusti Allah jadi pelopor jana perang di hareupnya. Hidayah. Hehehe, atuh hidayah mah hese.
jelema ti mana-mana daratang hayang ngadaekeun pangajian supaya leuleus hatena supaya leuwih nyaho ka Gusti Allah, hidayah datang, urang lembur di dieu mah endahan indit. Ulah seuris ya, seung serikeun bloon sia, aing kasinggung. Eta teh urusan Allah, nu mantap kiai ulah sok mamarahan. Dititahna ge nyampai-nyampaikeun bae ulah sok maradu tak budak kunaon teu nurut ka aing. Je, titah nurut ge lain ka sia ka Allah. Matak lamun aya kiai ngomong kieu, aing asana pindah meureun di dinya. Emang kunaon? Teu daekeun narurut ka aing. Salah balilahan tak kiai. Tampiling habak teh kiai kos kitu. Siana bae ibadah. Leuwih ti sia ajakan daekeun alhamdulillah, teu daekeun atuh sia bae nu bener jalain kita nurut ka sia ka Allah. Kitu. Lah cenah kiai geus teu narurut cenah kakula di ditu mah deuk pindah bae aya eueuh dirinya masjid aya nu salat aya. Berarti kan nurut ka Allah, teu nurut ka sia aya naon di hate sia. Da jelema nama masjid geus aya, ibadahna geus, salat geus berarti nyaho ka Allah. Adapun teu nurut ka sia, ngaji teu daek da ngaji ka sia dan lain sebagainya, siana berarti teu wajar dituturkeun ku urang dinya lantaran di jerona aya proposalan. Ya dibabetkeun hulu sia ku aing sia. Tuh pan, sia mah cenah kiai mah salju kos kitu bae, aing mah kos kitu pugu ngomong. Ulah nyalakeun di diri sia introspeksi, jalain kita nurut ka sia ka Allah. Urang cicing di dinya teu ngaji ge teu magahan ngaji jelema geus balaleuneur teu kudu ngaji, ibadah bae ka Allah, maca Quran nu loba, maca shalawat nu loba, zikir nu loba. Jehe, ulah sok aju, kulaonnya teu daekeun ngararaji ka aing hawa nafsu eta kos kitu. Jehe. Nah, alladzina yasudduna an-nasa an sabilillah. Nahan teu meunang asup Islam. Saya Kristen yasudduna an sabilillah. Saya Yahudi yasudduna an sabilillah. Urang kuari lamun nyaritakeun tentang penganiayaan Yahudi terhadap Islam, Masya Allah. Aya nu geus 3 peuting saminggu teu dibere dahar, datang ka dinya sugan teh dibere dahar. Tonjok yeuna huluna ku pistol. Ces. Golepa. Seringan. Penganiayaan Yahudi terhadap Islam. Emang kos kitu Yahudi mah ti baheula. Ulah dijadikeun ku kumaha biasa bae urang mah ibadah ka Gusti Allah geus aya catetanana di Lauhil Mahfuz apa kos kitu. Nyana mah nyana, urang mah urang bae. Kuari nyaritakeun tentang dakwahna Yahudi di Indonesia. Atuh emang nyana mah ti baheula. Dakwahna kos kitu nya nama deuk ngayahudikeun Islam. Urangna bae sing kuat iman ka Allah, iman ka Kanjeng Rasulullah. Kakarak dibere kreditna ge urang ngelai. Kakarak dibere televisi bae ge ngelai, dibere tayangan-tayangan bae ge urang ngelai. Datangkan teu berjamaah mimitina kabla ditu lemah teu salat. Ye atuh urang anu salah jadi urang anu bener mah. Ya teu hayang aing diperbudak ku Yahudi piceun ta televisi. Kunaon emang? Sireman ganti tolol kiai aja tolol itu boloon bin tolol gitu gerak tuh nanti ngomong alay Yahudi atau aing Yahudi mah Uzair atau aing mah Kangjeng Nabi Muhammad. Nasrani maka itu Yesus Kristus atau aing mah Allah jeung Kangjeng Nabi Muhammad. Kumaha cek Allah bae aing mah dina Al-Qur'an geus diceritakeun politik menurut Al-Qur'an, ekonomi menurut Al-Qur'an. Aing mah deuk nurutan eta nyana dakwah aing bae titik beres ujian. Ieu mah sok kabawa ku pikiran nyana Pak. Ayo sia geura dakwah di dieu. Je tolong. Sebangun panasna mah Nah, jangan di dia ngembangkan Kristen. Aisyah nggak sholat, yang tidak sholat aja mah. Orang pada yang seri. Aisyah balingan kan dah. Ya, tu pokoknya mah mah tu sholat ke. Ai kudunya ngembangkan dia bentar yang ngomong. Atau pikiran siapa yang lain kudu sholat. Lah kalau mau ngam siapa pokoknya. Tak. Sebab nukos gitu mah okos bener baik. Mungkin apa? Tidak boleh. Panggil dan aku pendeta. Kamu ini ada apa sih? Pokoknya nggak boleh ngembangin di sini. Nggak boleh. Kami yang merasa tenggagu. Kamu punya mobil nggak? Punya. Bagus. Tuh bawa mobil saya. Yang mana? Oh no. Makasih ya. Yang kurang lembur kemarin telepon saya galak amat tentang ngomong. Lah,
masing-masing basi agama masing-masing basi ini orang negara demokrasi itu geus bae urang-urang nyana-nyana kok beda jeung kamari loba omong eta sih ganti mobil mana ti mana eta lah masalahna tuh kan ayeuna teu salat teh kos kitu ayeuna salat lah ibadah teger mah ngaganggu kana salat aing ngaganggu kana perjalanan ibadah aing ieu teu beres ieu kajian kumaha eta urang kan kababawa ku hari kababawa urang ku hari make pakaian ketika Natal milu make nu moncongong ka dieu milu trompet milu urang lamun nyaho sejarah nama sedih sebenarnya kumaha di Spanyol baheula aya Raja Isabella pan Spanyol teh negara Islam mantak loba ulama jebolan Spanyol orang Spanyol ketika raja tersebut ningali kebiadabanana maka dibrondonglah muslimin tembakan ketika nu nurut ka raja dicirian etalah make kerucut eta teh ditembak siapa yang ikut agama aku nurut kepada aku aturan-aturan aku cek Isabella inilah tandanya di pakaian kopea eta kerucut nah eta mah diamankeun ku nyana ieu mah yo anu tetep bae ka Allah Kanjeng Nabi tembakan sabaraha puluh ribu mungkin ratus ribu buak aya nu make kerucut kabeh eta mah aman sugan teh deuk diamankeun ternyata ditembakan keneh bae terakhir bawa ke tempat ini juga sama tembak kabeh beres beak kabeh etalah kopeah kenang-kenangan Spanyol datang ka kuari dipake ku anak urang sebenarnya mah nyana teh nganyerikeun urang duh sia goblok kunaon make kopeah kos gitu eta teh penganiayaan terhadap Islam urang teh nyaho sejarah dipake bae pan ku urang anak urang dibelikeun nyok tolong aja pamajikan urang milih hiji deui cenah jang di dieu teu nyaho sejarah makana mun urang nyaho sejarah Inggris Masya Allah eta teh non kitu ngaranna pembantaian terhadap umat muslimin mukminin ulah cukup make kopeah bae cukup make kopeah hideung make kopeah haji ulah make nu moncongong kos kitu bila perlu geus urang mah daripada kos kitu make helm bae geus make helm ka masjid geus make helm bae geus urang kunaon sih make helm lain daripada make nu ka luhur mending make helm bae geus salat geus dikitukeun bae geus make helm bae tuh teu kebal pamajikan datang aya ka haji aya di masjid sing hade besi galak emang konon rada robah pikiranna lain maka gerogol ke masjid nah iya alladzina yasudduna an sabilillah nu ngahalangan nyana dakwah menghalang-halangi untuk masuk Islam kabelah dieuna wa yabgunaha iwaja nyana terus-terusan dakwah neangan jalan-jalan anu sasar mengkolkeun tina bener kana sasar nyana terus-terusan ngondisikeun urang ge aya anak sia ieu tujuan deuk ka mana bangun naon kitu ngaranna maka samping bebah kula mah deuk mondok we deuk mondok ka mana deuk mondok ka ditu bae kula mah hayang ngaji we sakola bae sakola ulah mondok engkene sia hese teu boga ijazah mah hese dahar sia tah eta kolot wayabgunaha iwaja batur deuk lurus ka Allah dipengkolkeun sakola eta ge termasuk jahanam tak kolot je mang wayabgunaha iwaja eta batur deuk masantren hayang nyaho ka Allah hayang nyaho ka Kanjeng Rasulullah melalui kitab Al-Qur'anul Karim anu dijabarkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad melalui hadis Bukhari Muslim dan lain sebagainya anu diijmakeun ku para ulama melalui kitab-kitab fikih dan lain sebagainya nyana hayang nyaho ka Allah melalui syariat naik tarekat naik hakikat cakolot da ulah sakola bae sia dibiayaan ku aing hayu hayang kuliah ka mana deuk ka Semarang
deka Kudus, deka Yogyakarta, deka Mesir, hayu ku aing dibean asal sakola. Ieu kolot wa yabghuna iwaja jahannam. J. Sia eta ngagogondol tas naonna sina duit bah. Dek ka mana? Dek ka dealer bah. Maksudna dek meuli mobil. Sabaraha duit eta? Aya meureun 270 mah ieu yang meuli ieu Kijan di Nopa. Heuy. Aisyah ku kabalinger. Teu kudu digogondol duit. Cukup mawa DP bae kredit zaman kuari mah. Sia ulah make cash kos kitu. Di pangajian ge Ki Uci cenah kudu cash bae. Ulah ngadegeun Ki Uci, moal maju sia ngadegeun Ki Uci mah. Ortodok Ki Uci mah. Ulah ngadengekeun geus sia maning kredit bae duit nu sawarena pake usaha. Jadi sia mobil boga per bulan katutup usaha sia. Ieu kolot wa yabghuna iwaja. Jahannam eta. Ih anak deka sorga hayang boga meuli mobil teh jang zara jang ngaji lah neuk dikeskeun bae acara kredit tah haram nu model kos kuari lantaran dua akad antara cash jeung kredit beda harga kecuali anu saakad cash jeung kredit akur bae ieu mah kan beda.